begitu orang daftar menang 1 tahun maut boro-boro 13 tahun 1 tahun maut kubur eta unggal tahun roh orang milu munggah haji kamu sampai kiamat terus munggah haji baik Masya Allah lamun kiamat 1000 tahun deh 1000 kali munggah haji lamun kiamat 2000 tahun deh kaharep berarti 2000 kali munggah haji mantak begitu dihudangkan di kubur Masya Allah ganjaran munggah haji nanyana beratnya salantaran 2000 kali munggah haji kagetnya lagi jak kula macan munggah haji tetap cek malaikat itu tulisannya 2000 kulanan can munggah haji lalu ngomong sih bingungan ya lagi aing can munggah haji tapi tulisannya loba jasa barang di sidang orang eta daftar nggak siap berangkat tapi nyana maut ganjaran gede. Nomor kedua gauli kufrin ku ucapan kufur ucapan mengarah kana kufur ucapan kufur ieu digolahan sawaun golahu istihzaan au inadan au i'tiko dan sekaligus dibagi ucapan anu ngajadikeun kufur kabagi tilu nomor kahiji ucapan kufur teh motifna istihzaan ngaguguyonkeun nomor kedua inadan angas teu percaya nomor katilu i'tiqada pertekadan ucapan mengarah kana tekad jadi sing hade tentang ucapan-ucapan urang salila hirup di dunia lantaran desinga gilek karena ucapan nu ngaluarkeun urang tina kaislaman naudzubillah min dzalik wa min dzalik nomor kahiji ucapan kufur teh motifna istihzaan ngaguguyonkeun bahasa-bahasa nu kaluar tina lisanna bahasa ngaguguyonkeun nah ieu kaluar tina kaislaman lamun ku urang dicuk-cuk heula nu kamari bahasana bahasa ilmu mantiq qat'ul islam biniyatin qat'u teh cek ahli mantiq mah ngaranna jinis tekuliun makulun ala katsirina mukhtalifina bil haqaiq fi jawabi ma huwa nu teu mondok mangga sasa atuh hese geus kudu ngaranna jinis kos hayawan mun urang ngaji mantek eta hayawan eta ngaranna jinis kuliun maqulun la mahmulun ala katsirina bil haqaiq fi jawabi ma huwa mukhtalifin beda-beda ma huwal insan hayawanun jawabna ma huwal jamus kebo jamus teh hayawanun ma huwal faras hayawanun ma huwal bagor hayawanun geus al insan wal jamus wal bagor wal faras eta kabeh hayawan hewan eta hewan ngaranna jinis ngaji teh lamun can datang kadinya can jadi santri can kakarak sasantrian jauh ke tau ngaji kos itu aja
Nah ieu sarua qat'u eta jenis murung kana qat'ul Islam jeung liana. Islam eta ngaranna fasal. Jadi megatkeun Islam eta nu kitu ngaranna murtad. Geus kulantaran Islam fasal ngaluarkeun qat'u ghairil Islam. Megatkeun lain Islam mah henteu murtad minal ibadat tina berbagai paibadahan. Contoh salat mah lain Islam, ibadah di jero Islam. Geus lamun teu salat teu murtad. Teu salat teu murtad. Zaid teu salat teu murtad henteu, tetep Islam sanajan teu salat. Di akhirat ka surga bae aja Islam. Sanajan teu salat tetep ka surga bae. Ya biasa di kulu baheula sakedeung. Ngan Islam mah pokona baheula tuh. Jadi teu salat mah ulah dihukuman kufur atau murtad henteu. Mantak ambalayah bae teu salat. Kalau mun urang nu ladeuleug guari di pamarentahan ambalayah nu teu salat. Urang deuleu di palemburan pedagang teu kaburu ku daganganna teu salat. Di pamarentah jeung nu dagang mah pantes teu salat ge emang pinarakaeun nya mah. Ieu di lembur ngurusan nagara teu, urusan pausahaan teu. Sarua teu salat deui. Tong parah jasa tah mah. Parah ta eta tetep henteu kaluar ti Islam, teu murtad henteu. Kecuali lamun ditanyaki kunaon sia teu salat. Lah salat teuing jag-jajan nu salat ge karitu keneh bae. Aing teh salat, Izaid salat. Jacak aing mah bagusan aing. Sok ta jelema teh. Talamun nyana ngomongkeun kos kitu istihza kana salat, ngomongna istihza. Aing teh salat, Izaid salat, tapi jacak aing mah naon hartina salat Izaid bagusan aing ka kos kitu mah. Teu kudu salat, tah nyaritakeun teu kudu salat, istihza kana salat, murtad. Ngadeta, beda tuh setik tuh. Lamun teu salat bat teu murtad. Geus teu salat, saya kunaon teu salat? Henteu bae tuh. Maksudna lawan sian teu salat ji atuh urusan ibadah ieu atuh ente bae geura salat. Masing-masing mah ibadah ieu. Teu masalah. Artinya teu masalah teu murtad. Tapi lamun kieu mah ngomong sia salat bae, aing teu salat. Bagusan mana coba sia nu teu salat jeung nu salat? Cacak aing mah bagusan nu teu salat. Aing mah tilok maling, sia mah salat maling bae. Cak aing mah teh naon artina salat? Salat bae ge horenganan maling. Aing mah teu perlu salat, ta eta ngaistiza kana salat murtad. Kana salatna ngaistiza ta ngomong kos kitu tah ulah. Lamun kana balikna lain istiza teh teu. Salat bae sia. Kita kusaha sia salat. Ja aing meuneuleun sia salat kos kitu bae. Salat terus, main gapleh terus. Atuh bandingan aing mah teu salat, main gapleh terus. Bow. Parahan saha tah sih? Masyaallah. Kuari teu puasa mah kan ibadah. Ibadah puasa mah lain megatkeun Islam. Ari Islam mah kayakinan nu aya di jero hate. Kuari mah megatkeun puasa. Lain megatkeun Islam lah sia percaya bahwa puasa teh wajib, percaya tuh aing mah. Pan sia teu puasa, ya urusan teu puasa mah teh lain deui. Kunaon tuh? Henteu teh mah aing mah henteu bae pokona. Pokona aing mah henteu bae soal puasa mah. Pan lain sia mun gering meureun urusan aing teh mah.
urusan aing nekatkeun bahwa puasa wajib aing nekatkeun aing ngaji sarua bae sia ngaji di Cilongok aing ngaji sia di jero majelis aing mah di tukang ngodok beda posisi doang atuh masalah ngan aing mah teu puasa urusan aing teh mah tah eta nyana teu puasa teu pegat Islam mah tetep di akhirat ka surga bae ka surga bae tetep nyana masalah teu salat asal ulah pegat Islam surga teu puasa asal ulah pegat Islam surga mantak lobalah di urang nu teu puasa nu teu puasa loba lah ya di urang di Indonesia mah among lain negara Islam eueuh undang-undang di urang menutup puasa ditangkep undang-undang nutup puasa kurang diamankan malah di Jakarta mah pokoknya puasa tidak puasa urusan masing-masing tidak usah di RU-RU non itu RU geus ulah dihaharuan geus Ahok nyaritakeun udah urusan puasa mah bebas-bebas aja bukan karena nyanana teu puasa jeung teu neuleum mayoritas asatnya akur bae padahal minoritas Kristen di negara orang minoritas Yahudi atau Katolik minoritas tapi minoritas ia hampir ngalahkeun mayoritas hampir ngelekeun mayoritas mantak isi nu salah pamarentah apa urang rakyat mayoritas hargai atuh kudu aya undang-undang menghargai mayoritas mun kula jadi DPR na dijieun ku kula undang-undang DPR na teu nyahonan-nahonan tuh jadi sarua bae demokrasi na ongkoh demokrasi tapi demokrasi itu jelas tapi deuk kumaha ieu geus we koski sabodoh geus teh mah ieu mah urang keur nyaritakeun bahwa ucapan anu ngupurkeun kaluar tina kaislaman bentuk istihza geus model heula nu tadi lamun kaluar tina Islam murtad teu salat mah lain Islam ibadah teu murtad teu puasa mah lain Islam tamah sakadar teu ibadah puasa teu murtad teu munggah haji awak sehat dunia loba kesempatan aya tapi nyana teu munggah haji atuh teu kaluar tina Islam tamah aja ibadah teu kaluar teu kufur nu kos itu mah ngan dibuatlah aturan di negara syariat mamun teu salat negara kudu manggil teu puasa kitu keneh munggah haji ngan tarohi munggah haji mah tetep nasehatan kurang ieu mah keur carita di Indonesia mah masyaallah henteu dititahan ge munggah haji teh kuotana kuari urang lamun daftar kuari menangna engke tahun 2028 coba ge kuari jadi lamun kuari kitu 2015 kalau mun kuari daftar menangna 2008 sabaraha tahun berapa 13 tahun kara ka Mekah mun kuari daftar umurna 60 tambah 13 ente kudu ragang ti kapal tama kubur geus ieu keur carita gad tetep daftar mau daftar bae ulah kieu lah cenah kieu dek daftar umur geus kolot aju lamun daftar menangna 2028 berarti 13 tahun lah kula mah geus moal munggah haji ji atuh ditanyakeun ke di akhirat encan gugur tate sing hade kewajiban haji naku sebab teu daftar awas di akhirat bakal ditanya Zai ulan sia kuari waktu di dunia kunaon teu munggah haji abdi Gusti mun daftar nungguana 13 tahun eta mah urusan 13, 12, 15 eta mah lain urusan sia tapi sia kunaon henteu sejak daftar sakitu dang nah sia kulantaran teu sejak
daftar munggah haji maka memeh ke surga mesti ka neraka heula can gugur teh kata kelipanan tapi lamun Zaid ulan bara umur 70 waktu maut abdi ieu 75 munggah haji henteu Gusti Maha Uninga daftar abdi waktu umur 60 abdi daftar ajo lantaran pemerintahna ngambai abdi manggeus rindu jasa ka Baitullah yang munggah haji tapi ternyata Gusti satahun deui abdi rek munggah haji ku Gusti pan abdi dipundut eta mah Gusti nu salah wes ya aju sambarangan sabodo Gusti tamah abdi geus sejarah ke Mekah abdi nungguan 13 tahun na ieu abdi rindu jasa Gusti Maha Uninga nyangakeun sadaya-daya panggil ku ari camat-camat aya teu daftaranana aya kok ieu dilambat-lambat lain urusan abdi tamah urusanna depag panggil depag jeung bupati-bupatina Bupati heula, bupati sebagai kepala daerah. Mohon abdi. Aya daftaranana teu ngaran Zaid tadi nagara sia. Aya. Kunaon ieu teu diberangkatkeun urusanna lain abdi mah urusanna SPPT. Pembangunan jalan abdi mah eta bae sakolahan, urusan munggah haji ku abdi geus diserahkeun teh ka depag. Saha depagna? Panggil. Wah ini dilambat-lambat abdi ge meunang instruksi ti ditu ti provinsi sa provinsi gubernurna panggil atut oh boro-boro ngurusan nu kitu cak atut abdi mah santren ngan teu ngaji-ngaji ganti Gur Rano Karno panggil Rano Karno oh urusanana eta mah urusan depag aya kanwil di ditu panggil panabdi ge aya menag menteri dalam negeri tama urusan nanyangakeun we ka pusat ka ditu pusat dipanggil well dia dilambat-lambat terus ditanya alasan demi alasan Jokowi maju terus mah geter-geter Jokowi Masya Allah marukan kumaha tapi lamun beralasan masa mun teu beralasan ieu alasanna nu mantaki dilambatkeun hiji teu katampung di Mekahna nomor kahiji nomor kaduana nu mantak dilambat-lambat ieu teh kitu hotelna teu mahi di samping Arafahna hotel-hotelna lamun disakaliguskeun Gusti ieu urang Indonesia pan lain Indonesia bae aya Pakistan aya India aya Turki maka nu mantak dilambatkeun teh supaya teratur ieu di Mekahna naon deui katiluna mah Gusti hampura naon lah eta mah naon aduh Gusti mah mal dibejakeun sia goblok dibejakeun daftar 20 juta nungguanana 10 tahun 15 tahun nah ieu teh kapan aya anakan abdi butuh jangan bangun negara tina anakna eta lamun nunggu teh aya kitu 100.000 manusia mungkin 200.000 manusia, mungkin 300.000 manusia, 500.000 manusia, 1 juta manusia nunggu, saurangna 20 juta, kuari kali 10 tahun, berarti sabaraha duit anakna, eta teh aku sia dikamanakeun. Lah Gusti geus ulah ditanya abi mah kanarakakeun we Gusti. Amal bisa dekuku wage beres engke ujianna di akhirat mah di sidang moal aya nu kaliwat hiji-hiji atan berbagai alasan-alasan bener jeung teu bakal kajahoan ke di akhirat ku ari bisa sumput salindung urang alasan-alasan
baik urang ka masyarakat ka keluarga tetapi di akhirat bakal dibuktikan. Masya Allah. Dina surat wal adiyati dhabhan wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati summa fa azana bi naqa fa wasatna bihi jama innal insana li rabbih lakanu wa innahu ala zalika la syahid wa innahu lihubil khailas afala ya'lamu idza buthira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Bakal diborekel-borekel ke naon nu aya di benak hati urang. Ieu tah urang kudu rada di pikiran teh eta. Masyaallah, sakedeung hirup di alam dunia. Keur carita urang sumput salindung aya kauntungan pake meuli mobil nyeun imah kawin deui ngan saukur kanikmatan sabaraha taun tapi di akhirat dibeulem. Kudu mikir kadinya wa husila ma fis inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Tetap munggah haji daftar bae. Malah nu hebat mah begitu orang daftar menang satahun maot boro-boro 13 tahun satahun maot kubur. Eta unggal tahun roh orang milu munggah haji kamu sampai kiamat. Sampai kiamat terus munggah haji bae. Masya Allah. Lamun kiamat 1000 tahun deui 1000 kali munggah haji. Lamun kiamat 2000 tahun deui ka hareup berarti 2000 kali munggah haji. Mantak begitu dihudangkan di kubur. Masya Allah ganjaran munggah haji nanyana beratnya salantaran 2000 kali munggah haji. Kagetnya lagi jak kula mah can munggah haji tetap cek malaikat ieu tulisanna 2000. Kulana can munggah haji loba omong sia. Bingungan nya nage aing can munggah haji tapi tulisanna loba jasa. Barang di sidang orang eta daftar geus siap berangkat tapi nya maot ganjaranna gede. Mantak maningan urang ka Mekah paeh apa maningan urang ka Mekah balik deui mah. Nah kiai cenah mending balik deui bae. Balik deui bae. Sia teu butuh ganjaran ulah kitu kiai. Tetep balik bae. Ya. Jadi tetap bae daftar urusan ka ditu urusan Allah. Urang nyaho tambah ka ditu mah. Saha nu nyaho deui kakawasaan Allah. Urang daftar nungguan 13 tahun. Urang waduh cak urang kebal amat, urang keur dihareupeun imah kebal amat aing 13 tahun deui. Ngadadak kayak angin topan. Pas ka Baitullah blek. Kakawasaan Allah dulu kumaha tuh ngan haju teh hudang deui. Ya Allah teu salat teu murtad teu puasa teu murtad teu munggah haji teu murtad teu kufur ngan dosa teu ngalaksanakeun perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Si hade tah besing kaya urang di lembur sia teu salat ya murtad sia ulah geus nyaho urang kuari mah sia teu puasanya kafir sia ulah atawa ngarumpak larangan sarua bae teu tageh teu murtad jelema agamana Islam tapi mun aya orkes joget henteu teu murtad tetep di akhirat ka sorga bae nu kos kitu ge ka sorga jeung biduana ka sorga. Masalah biduana Islam nu jogetna Islam atuh ka sorga bae nu penting mah aya iman iya Islaman geus beres ka sorga bae geus pokona mah ngan ya tetep disate heula sate sesuai jeung kitu dorakana yakna dosa. Nah tuh dek diasupkeun ka lamari mah kudu dibersihan heula seuseuh poe. Malah diseuseuhna ge dikecek-kecek malah lamun rada hese mah kotoranna buh ngecek ge pohara jasa. Bau pohara jasa digusak digesek wih datang ka hampir soek.
beres keprak-keprak langsung poe ngomblok istri ka geus rapih karak dasupkeun ka lamari kitu kene urang tuh mun aya dosaannya mabok aya zina aya kabair tah mah kemudian atuh aya nama kitu maling aya kabair kene bae tah mah dikecek-kecek ku malaikat eta sakumaha urang mun aya geutahan bae geus kecek malaikat fase amat sih budak potong-potongkeun bae kitu ku aing Allah karim angke karak geus beres bersih diasupkeun ka haud Kangjeng karak diasupkeun ka surga nyanana ge isine lamun babalokot keneh diasupkeun ka surga embung nyana ge sebab nya hiji jeung nu bersih urang deuk beberangkatan teu mandi bae urang embung batur geus make baju kameja putih make jas geus rapi urang deuk diajak kana mobil kijang anu anyar teh urang-urang hees cilihan keneh embung sakitu ge karek udah hees dah ya geus naik bae embung aing embung pokona mah mun daek sia nungguan urang aing mandi embung aing mah kajian kukumaha ge geus gara make baju bae atuh make baju bagus teh aing can mandi mah cileuh ulat alet segala leho cule segala embung aing boga borok tetep mandi heula rapi karak geus bersolek segala karak jadi ngeunah di mobilna kecuali di mobilna baris teu mandi masalah gegeraan sia mandi teh henteu sia henteu oh ieu mah rombongan teu mandi siap geus rombongan teu mandi ngaranna teu beres jah takos kitulah jadi urusan masalah teu salat teu murtad ngan doraka teu puasa teu murtad ngan doraka teu haji teu murtad ngan doraka tapi lamun ngalecehkeun timbul tina bahasa ngalecehkeun tentang salat ngalecehkeun tentang puasa ngalecehkeun tentang haji istihza na ye murtad kos lah budak munggah haji teuing atuh tadi Allah segala instruksi ngaji segala naon deui teu kudu seberat teu kudu munggah haji ja Allah mah lain di Mekah bae dek di gunung aya Allah di leuweung aya Allah di urang aya Allah teh Gusti Allah make jeung ngawajibkeun munggah haji sagala tah eta kos kitu teh murtad tah ngalecehkeun tah maka Gusti Allah eta teu meunang tah ieu ucapan istihza eta ngaluarkeun tina kaislaman murtad beda jeung bahasa wali anu majdzub hirup di dunia tapi pikiranna lain di dunia di Allah akhirat urang mah pan kuari hirup di dunia pikiran urang mah dunia biasa urang jelema syariat ngaranna tapi wali mah wali nyana ninggalkeun dunia baju fana heula ongko di dunia tapi nyana pikiran lain pikiran dunia pikiranna pikiran akhirat leng leku cinta-cintana ka Allah sehingga nu dipake ka cinta masih Allah salian Allah mengalami fana geus fana bako majzub nyana teh eta majzub ngan majzub teh aya nu terkendali aya nu henteu majzub teh kos jelema mabok arak jelema nginum bir aya anu bisa mengendalikan diri mabok mah mabok bae tapi biasa bae nyana naon gitu nahan ngacon teu pikiranna biasa da eta bisa mengendalikan diri padahal keur mabok aya nu mabok teu bisa mengendalikan diri surga cekana bidadari sini keur mabok bir sapeti geus lain sloki di peti mah geus tah terus bau awakna ge saya sedang naik pesawat. Naik pesawat. Pugu kercicing di hareupeun imah. Pesawat. Jatuh di Papua saya nih. Waduh. Eta nu mabok ngomong situ.
ngebudah ngaco teh eta teu bisa menguasai diri, teu bisa mengendalikan diri. Madzub gesarua ka Allah, bakatingku cinta ke Allah, maka ngomong ngaco. Seperti saha nu ngaco di urang mah di urang nu geus tenar nu dibunuh teh ya. Mun baheula di Baghdad aya Husain kitu al-Halaj. Nyana ngomong kumaha? Nyana ngomong anal haq. Kuring Allah. Kusebab geus cinta jasa ka Allah. Geus eueuh deui naon Allah bae. Neule gunung Allah, neule langit Allah, neule jelema Allah, neule tangkal kayu Allah. Tungtungna anal haq. Berarti eta mah ittihad. Ittihad teh nunggal. Nunggal teh ngahiji diri jeung Allah. Diri urang mah pan maha hadis. Allah makan maha qadim. Mual bisa ngahiji nu maha hadis jeung maha qadim. Tapi ku perasaannya ka Allah jadi ittihad hulul. Allah aya di awak aing hulul ngaranna. Ieu nu bahaya ge lamun teu boga guru urang menata ngalaksanakeun ilmu kewalian, ieu bisa-bisa lain ka surga ka neraka. Zikir mah zikir bae, tapi ka neraka. Nu mantak sing hade di lemur urang besi aya nu zikir haheho haheho. Sing hade eta kos kitu. Lantaran naon? Lantaran kan itu na besi hanas zikir tapi ka neraka. Sebab naon? Aya hulul. Hulul teh Allah di awak urang, berarti kan Allah cicing di dieu. Berarti Allah boga tempat atuh aya kos kitu mah. Allah mah kan teu boga tempat mukhalafah lil hawadis. Atau ittihad itu diucapkeun. Allah mah teu meunang diittihadkeun, teu meunang dihululkeun. Ngan jelema nu ibadah ka Gusti Allah aya nu mengalami model kos kitu, teu murtad tah mah lamun sesuai jeung aturan. Teu murtad biasa anal haq kuring Allah mantap ditangkap baheula ku ulama-ulama. Pembahasan tentang al-halal di Baghdad. Berbagai ulama tarurun nah ya diputus ku beberapa ulama. Akhirna ngadatangkeun Imam Junaidil Baghdadi, Abu Amrin Junaidil pukoha akhirna kulantaran ieu bakal nyasarkeun saat eta rajana Raja Muqtadir maka diinstruksikeun supaya dibunuh mau tetep bae dibunuh ge seribe anal hak. Begitu dibunuh, bunuh maka pedang mimitina digebugan 1000 kali. Beres pedang ngucur getihna Allah. Wali, urang keur carita jelema nu kaedanan ka awewe bae. Nu kaedanan ka awewe ngaco ngomongna. Ngaco bae geus pokona teu harti ku urang jelema kaedanan ka awewe. Aduh, dunia milik kita berdua. Hamba budak. Berarti jeung malaikat-malaikat eta mah kan. Lamun urang nyaritakeun dunia milik kita berdua, berarti kan jeung malaikat-malaikatna miliknyana. Geus teu kaharti ku urang. Aju ngomong lagi, oh angin sampaikan salamku. Abah. Eta ngomong jeung angin burungana. Sagala teu beres. Teu beres anu cicintaan geus cinta jasa teh ya. Nah eta teh geus naon kitu menyatu dirina jeung nu dipake ka cinta eta edan ngomongna ge edan teu boga ka izin teh urang boga bebene kemudian dibawa ka imah rerendengan di hareupeun kolot los baheula mah di hareupeun kolot teh boro-boro bebenean atuh boro-boro bobogohan di hareupeun kolot teh izin baheula mah. Tapi kuari mah bebene dibawa ka imah kolot ka bogoh urang teh urang ngobrol di hareupeun kolot teh kolotna ge nanya eta sa ka bogoh aya mana tolol pandai sugan mana rangda atuh abah jeung mana sia jeung anakna geus garoblog kabeh. Nah ieu ucapan ieu lamun kaluar ti wali madzub keur gaib nyana pemikiranna tina dunia hanya Allah doang henteu kufur sanajan aturan-aturan dina syariat aya anu kudu dibunuh kudu diamankeun dan lain sebagainya lantaran nyasarkeun tetep dirina teu kufur. Sebab naon? Sebab wali mah mahfuz lamun nabi maksum. Tinggal urang nyaritakeun tentang maksum jeung mahfuz beda.
Ari maksum terjaga mual mungkin aya nabi maksiat sebabnya nama maksum timimiti mata celi irung dan lain sebagainya mual maksiat lantarannya nama maksum beda deui jeung nyaritakeun syariat okos tu poho padahal teh ti Allah sebab keur nyaritakeun syariat deuk nyariatkeun tasri' mahfuz sarua bae moal aya wali maksiat sebab wali mahfuz teh sarua jeung maksum hartina terjaga moal aya wali Allah maksiat moal aya sebab lamun wali maksiat atuh mana tuturkeunana terjaga matana dijaga ku Allah celina dijaga ku Allah irungna dijaga ku Allah sungutna dijaga ku Allah mahfuz ngaranna moal aya wali maksiat lamun aya wali datang ka boga pamajikanna leuwih ti opat paehan lamun nya ngahalalkeun mah wali tinggal wali cek jadi cek masyarakat nya mengatasnamakan wali kemudian boga pamajikanna 5 genep 7 wah tambah eneng dongkol tambah geus kitu mah lain wali nah eta teh ngaranna teu mahfuz malaya atawa wali zina malaya wali judi malaya wali mabok malaya wali maling malaya mahfuz ngan lamun memeh jadi wali nyana keur madzub fana mungkin nyana nonton orkes di hareup kieu bae-baekeun biduan kieu di hareup atau nonton golek di hareup atawa nyana ngahareupan keur main judi eta mah keur leng-lengan lamun ditanya jangan teu nyaho beusi aya lulur urang di hareupeun orkes boa nyana keur madzub sehingga dia sumbi bisa aya kiai urang nonton orkes boleh dikukumakeun talian teh habek cirina nu majub jeung nu lain majub engke turun tanggap ku urang begitu ditanggap ai tadi nonton orkes lamun nya carita cok di orkes waduh biduana ge geulis beuh ngagitekna ge eta mah bener-bener bor bae eta mah beuh sagala jaritakeun bor sagala naon muter cek eta mah lain wali tampiling habek wali malah mentas nonton orkes ya. Sentas nonton orkes. Orkes di mana? Cekan. Ai tadi dihareup di mana? Apa dihareup tadi leukeun biduan? Biduan ja aing mah keur jeung Allah zikir. Tah eta berarti bener. Atuh engke tinggal kiai urang kitu wae geus. Namun ditanya, "Kiai tadi tas nonton di mana aing mah zikir?" Beuh budak. Talian ku sorban habeg cekek habek. Beda lirikanana wali mangis lain deui beka yahoana la yaripul wali ilal wali moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali sebab naon nyana aya di kelas eta bareng akur bakal nyambung wali jeung wali deui sebab samakom sakelas lamun ku lain wali mungkin di wali-wali bari teu nyaho pan urang nah nu mentok mahfuz aya tandaan atuh lamun wali cabrek mal beres geus wali mahfuz lamun nabi maksum tuh hiji kuper teh ku niat bagatkeun Islam nomor kadua ku ucapan teh istihza istihza teh artina ngaguguyonkeun ngaheureuy-heureuikeun di mana-mana aya jelema ngaluarkeun omongan istihza murtad jelema nganapikeun ka Allah murtad si agama naon aing Islam pangeran sia pangeran aing mah atuh lah sih sok nanyakeun pangeran lain sia percaya henteu bahwa Allah nu ngadamel ieu langit bumi atuh teh henteu aing mah teu percaya aing mah Islam ngan aing teu percaya bahwa langit ieu nangieun Allah nangieun satu ieu mah petet jajadian ambo kos buah daging bae
Ini rombongan Darwin teh ya, orang Yahudi. Nya nama menyatakan bumi langit dunia lain nangin Allah ieu mah jajadian jeung manusia ge manusia asalna lain ti Adam nya nama asalna tina tetesan kitu air kemudian ngabentuk jadi buruy tas buruy ngabentuk kaluhur aya nu jadi bangkong aya nu jadi monyet sebab buntutan kan buruy teh jadi berarti ke gede-gede nu jadi bangkong-bangkong tabur itu nu jadi monyet-monyet kos gitulah Darwin dina uraian ayat. Nah, gede nah monyet ya monyet gedean jadilah jelema. Berarti urang jeung monyet dulur. Bener, geus lamun urang manggih buruy sing hade ieu adalah keturunan urang. Tolol eta Darwin mah. Tak kos gitulah batur anu boga keyakinan. Atuh aya lain tila Al-Qur'an mah ngaco bae geus aya jelema nganapikeun Allah teu percayaeun ka Allah bahwa Allah nu nyieun langit bumi murtad nyana ngomong kos kitu teu percayaeun bahwa Kangjeng Nabi Muhammad eta adalah Rasul Allah jeung ka para rasul-rasul nu sejena eta murtad nu kos kitu mentak sing hade ucapan-ucapan urang besi tergelincir karena ucapan anu ngamurtadkeun na'udzubillah min dzalik. Lamun Allah teu ngawajibkeun salat aing kada percaya. Tapi lamun Allah ngawajibkeun salat aing mah teu murtad. Ngomong kos kitu teh istihza berarti eta. Nganaonan ya Allah segala ngawajibkeun gitu naon ngaranna munggah haji sanu sakieu capek lah geus padahal mah teu kudu munggah haji murtad teh ngomong kos kitu teh eta kosu aman we teh ngomong kos kitu kosu aman ih masyaallah mantak sing hade ucapan-ucapan urang besi tergelincir jaga lau ja'alallahul qiblata huna lam usalli ilaiha. Saya salat menghadapna ka mana? Ka Baitullah, bener. Cacak lamun Baitullah lain di Mekah, misalnya di dieu tadi dieu. Allah nyieun Baitullah di dieu aing mah moal salat. Murtad eta kos kitu. Eta kos kitu ngomong pan eta loba jasa kos kitu. Di Mekah kan Baitullah, bagus. Lamun Baitullah nak di dia Allah ngajadikeun Baitullah di dia ye lain di Mekah aing mah moal salat aing mah eta kos kitu teh murtad eta istihza eta kos kitu ulah masyaallah lawi taqaddallahu fulana nabiyyan lam usadiku andai kata Ki Zaid dijadikeun nabi ku Allah aing mah moal percaya saeutik-eutik acan murtad mentek sing hade teh bahasa-bahasa urang. Andai kata Ki Zaid dijadikan nabi ku Allah, andai kata Zaid dijadikan nabi, tah aing mah teu percaya. Moal percaya ka Zaid nabi. Eta kos kitu murtad eta. Istihza kana kanabianana ulah. Cek tadi lamun Allah ngajadikeun Baitullah lain di Mekah, di dia aing mah salat, murtad. Lamun Allah ngajadikeun Ki Zaid nabi, aing mah teu percaya. Eta kos kitu murtad sing hade. Bahasa-bahasa orang, masya Allah. Yelah bahasa orang sih ade. Aisyah Nabi siasa, Nabi aing mah Kangjeng Nabi Muhammad. Kangjeng Nabi Muhammad teh manusia apa jin? Aing sebenarnya mah nyaho jin, nyaho manusia aing mah teh nyaho murtad kos kitu tah. Murtad ngomong kos kitu tah. Isi ade tah. Ya artinya bukan mah percaya bahwa Nabi Muhammad eta utusan Allah. Ngan aing nanti nyaho jelema nyaho jin. Berarti kan nyana kurang mengetahui tentang Kangjeng Nabi. Mantak urang begitu balik pangheulana urang teh kudu belajar nganyahokeun Allah ngajahokeun jeung Kangjeng Nabi. Saha Nabi urang? Kangjeng Nabi Muhammad. Di mana dilahirkan? Di Mekah. Terus ngali ke mana? Ke Madinah. Maot di mana? Di Madinah. Tak kudu nganyahokeun kos kitu. Engke beusi aya nabi nu lahir di pangodokan karena percaya. Tah eta mata ke kudu tiheula. Sangara Nabi? Kangjeng Nabi Muhammad. Komo datang ka nyaho Muhammad bin Abdullah. Wah, ai santri mah geus nyaho jasa teu kudu dicaritakeun sebab unggal malam Jumat.
Wabadu fakul wa sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Muhammadun Abdullah bin Abdul Muttalib wa syaibat wa umayyad kusul saniyah Ibnu Hashim wa Muhammad bin Abi Asma Mughiratul lazim tamani itu qali atuh teh jadi lalap santri mah pas itu malam Jumat apa saya diperhatikan ini anu ibu geus kajahoan tah mah Ibu Malik bin Madi mun banten naon eta naon nyawa inget nyawa atuh geus malam Jumat bawa badu geus ditalar tah ku santri mah mentek urang muludan baca eta ape urang tenget Ibni Hashim wa ismuhu Amr bin Abd Manaf wa ismuhu al-Mughiratul ladzi yuntamal irtiqa'u li ulya terus datang kanggeus jadi geuna ibni nyaho geus pokona mah Kangjeng Nabi sia saha ngaranna Muhammad di mana lahir Mekah kemudian ngalih ke Madinah maot di Madinah beres salamat surga geus geus sakitu mah ya lamun kitu Zaid diangkat jadi nabi siap percaya teu moal aing mah murtad ulah kitu atuh lamun diangkat ku Allah jadi nabi mah aing percaya bari mah teu diangkat jadi nabi aing teu percaya andai Allah ngangkat jadi nabi ya andai kata Allah ngangkat jadi nabi siap percaya atuh ngan moal aya deui ngan lamun diangkat atuh percaya ngan moal aya deui sebab cak Kangjeng Nabi khatamul anbiya wal mursalin kaula adalah pamungkas para nabi jeung para mursalin. Ngan andai kata Zaid diangkat jadi nabi siap percaya tuh. Ya Allah Maha Kawasa ngan moal aya. Terus bolak-balik dibalukeun atuh geus kos kitu bae. Masya Allah karim sing ade bahasa-bahasa ucap urang teh ya Allah. Aing mah teu nyaho nabi eta manusia paji murtad. Atawa urang ngahinakeun ka Kangjeng Nabi cara urang Denmark kamari murtad. Atawa urang nyaritakeun tentang kekurangan Kangjeng Nabi ihtikor urang ngahinakeun murtad. Atawa urang ngahinakeun ka ngaran Allah murtad. Wah, loba jasa. Lah budak cenah cak kiai maca la haula wala quwata illa billahil alil azim cenah kadituna sok kuat ja aing lapar bae. Eta murtad da ngomong kitu tah. Sing ada eta matak di. Aing tahajud mah tahajud ja susah bae. Nu sahadat sia. Loba mangkeun eta kos kitu. Nah, mulai ti kuari ulah terulang deui sia tah. Matak sia deui tah. Loh budak tahajud terus, duha terus, ja dagang morosot bae. Dia tuh naon hubunganana dagang jeung eta jeung tahajud lain deui teh. Lain deui eta kos kitu lamun istihza kecilaka. Lah aing nya maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim cenah cak kiai bakal kuat. Ku aing dibaca la haula wala aing lapar terus bae. Teu nguatkeun la haula wala quwata illa billah mah teu nguatkeun kana nanaon teh. Nanaonan tah mah eta ngahinakeun ka la haula wala quwata illa billah. Istihza ngaranna. Eta nu kos kitu murtad. Lamun istihza pas tadi tahajud bae aing maca sholawat terus bae ka Kangjeng Nabi jahoreng kahirupan aing susah bae una naonan tama sholawat ngahinakeun kana sholawat ka Kangjeng Nabi istihza murtad ih loba jasa ieu sing ade masyaallah lamun kula gering Allah tetep ngawajibkeun salat bae ka kuring sanajan kuring gering Allah ngawajibkeun salat berarti Allah zalim ambo tuh kira-kira murtad tegas gitu bahasa sih ade rapihan ku urang Gusti hati-hati ya urang ngomongnya ya Allah ya tuh istihza atawa ina dia mah teu percaya omongan nu tadi aing mah teu percaya bahwa Allah pangeran aing mah teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh eta utusan Allah ya jelas murtad jelas murtad tabanu kos kitu batu jagalah baik-baik sing hade salila urang hirup ulah datang ka urang ke di akhirat loba ucapan-ucapan anu mantak
nyilakakeun urang. Eta naon teh sora naon tah? Sora naon? Azan. Azan teh salat eueuh naon eueuh. Geus teu kudu azan kitu bejakeun. Geus teu kudu azan. Ngahinakeun tah kana azan. Murtad eta. Garieung ngadengeun azan teh kos kitu. Teu kudu ararazan budak. Tuh. Keur mah nya teh salat. Ngomong teu ngeunaheun. Kadanannya ngajakan mah atawa azan. Ieu mah wayung jasa teh azan. Ih, teh budak aing mah teu geunaheun. Bohong budak mah azan. Aing nyaho jasa nya tas azan, ajunya nama balik. Loba tadi lembur kos gitu kan. Loba trek we, gerek azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Beres, la ilaha illallah, Allahumma rabbana beres. Nya nama teh salat balik deui ka imah es, blon udah. Ditanya ku babaturan si azan, penting salat, atuh aing ngajak atuh. Sia teu ngajak acan. Allah karim Gusti Allah. Teh sing hade nya omongan. Ku si aing dianggap Islamnya, aing mah teu Islam, geus murtad. Tabakos itu jelas jasa tamah. Atawa nyana endek nginum bir. Ini minuman paling indah. Tidak ada lagi minuman yang paling enak kecuali ini. Ini adalah bir bintang. Mari kita sama-sama minum ya. Kita ucapkan bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Murtad sia. Ngahina sia nu dilarang make asma Allah. Yeay. Atawa dek zina nyana make bismillah heula. Neng tetep bae urang ngahargaan ka Allah nya. Dek zina bismillah heula. Pugu ku Allah zina na ge diharamkeun, bahkan teu kudu bismillah teh mah doa bae Allahumma jannibus syaitan wa jannibus syaitan ma razaqtana beres. Ya maca kulhu bae ka dituna 1000 heulana. Urang meuneuh nuji nya jeung pamajikan, wudu heula, doa, salat, beres salat baca kulhu, karak urang jima jeung pamajikan. Malah hiji-hiji acan. Neangan sakabupaten Tangerang anu endek jima maca kulhu 1000 malaya. Malah mah teu babanyo acan. Lu mendak anakna hobi main nonton TV kos. Tadi di doa-doaan acan. Aing geus karak. Oh, inget ka ieu bae cek ngana lah urang ai dahar pohon bisa bismillah tungtung na bae kan. Geus bae bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu atau al awwal wal akhir. Ieu geus sarua aing mimiti tadi pohon geus dan bae. Allahumma jannibis syaitan awwalahu wa akhirahu. Cek babajikan naonan Kak. Tah ieu sing hade dek nginum bir, dek maksiat bismillah. Eta istihza. Dek maling sendal. Sendal kulit ya bagus ya. Emang aing hayang kos kieu. Supaya ulah kayawan kuno bogana. Bismillahirrahmanirrahim. Murtad jaga irakeun ka Allah. Maling dilarang tapi make bahasa Allah keneh bae. Da iyalah si hade nya urang jaga ucapan urang baik istihza atawa inad atau patali jeung pertekadan. Jelema anu teu percaya kana soni Allah yakni Allah murtad, teu percaya kana keseluruh rasul murtad, ngabohongkeun ka rasul murtad, aw halala muharraman wallahu a'lam.